Ayeuna teh Kang nuju bumi janda bolong kerang obi mau ka dosa kebonan kenging ngagunukeun sanes kenging mau sanes kenging ngagunukeun ti almarhum anu cerai kapanan terus anu naksi terus anu maot sarogena kan janda hungkul tapi teh ka dosa kebonan ditanam di dina ku abi teh janda bolong teh gaduh seueur atuh main astagfirullah kapan sakebonan kebonan panan cari hari abi peryogi keheula ieu teh dibayar moal nah kedah ada meser Pak Wih atau kedah nang mantos bulan upami abi peryogi kedah meser atau napi kumaha ieu tuh mah galuh kapan galuhan putra yatim teu butuh biaya karena sapalina mah digemok digemok sapalina eta mah kadang galuh putra Kang da sami janda bolong jana bolong cuman anu bertahan gitu maksudna teh nu digemok mah malah kacenah abi mah jangan kan kieu kene apa yang masalahna abi dari Cimuncang salares nangis bosen naon bosen di Cimuncang teh loba nu hajat liur gararane tah abi teh hayang aya bantuanana ti masyarakat teh dina imah sementara keur aya nu hajat ameh teu kagandengan menta ieu we lah teh kaikhlasan hate bakal kasemana pamit itu mah kendaya polusi atuh Kang Polusi anjing. polusi naon polusi laras polusi polisi Wah, polusi. Lain. eta garingan anu mecahkeun Puisi. polisi anu di jalan Kang beda deui polusi anu sana anu sok ngebul iya anu mecahkeun masalah teh anu sok polisi. ya anu sok ngebul mah solusi Kita solusi kapanan tujuanna galayan kadinya ya justru iya ya teh polusi mah ayeuna kan polusi terus teh ai solusi mah nu sok ngebul solusi eta namina Oh, jadi dibalik. Nah, jadi ganti ya namanya ganti, Pak. polusi Ganti tah jalan bener. polusina teh ieu teh tah kumaha nah kapan eta aya jalana cek tadi teh polisi Bener. oh ai polisi teh lolobana di jalan Sok. ngamankeun itu ieu tara ngarti Ulah ngomong polisi atuh. da urang mah tujuanna ge bener Bapak aing polusi. memang bapak ente polusi Polusi. nya atuh polisina kumaha atuh sok ayeuna Polusi nate. polisi nate upami bapak hoyong ngali di saat seueur anu hajat. Hoyong ngali bumi di saat seueur anu hajat itu Mohon. hoyong bapak teh dampil Pang. Hoyong salamina atana teh hoyong samentawis. sementawis Mohon. jadi polisi nate ieu teh abi teh geus bosen Ali kadanguna naon? mohon Alhamdulillah upami kitu mah aya polusi nate. polisi Polisi. Abi ganti balong, Ya, bener. aya batu, Ya. aya tambang, Ya. ganti Hmm. bapak diikat ke abi da jero. Ya. Tangannya batu, lep we kadinya, moal kadangunan atuh eta mah mah. Polisi. sanes polisi atuh kitu eta mah maehan akang ari kitu mah kan akang teh hayang hirup keneh ngan ieu polisina kumaha sanes polusi kan Kapan kadangunan naon? kapan isuk marek balik deui daun hajatna ge geus nya hayo we nya hayo aja Sesat kan, bingung abi. ieu we atuh jadi mada aya ieu nya urang lomang gitu dilomangkeun khusus satangtungnya khususnya urang rep itu rupa paya aya hawa we ku selang naon lain polisi Lain polisi eta mah sarua jeung modara aing mah hayang polisi kumaha supaya aing repeh dahareuna sare tiba lieur aing kalau nu hajat Bener. Kang, sanes polisi solusi. polisi tara kemacek aing Ayo bener terus lah. di podaran Akan
sekolah di mana kan? Ieu aing mayoran di Balukang. Oh, sok ada mulai Urang mentang-mentang sekolah ku duit aing ku Balukang oge wan. tapi polusi gitu ya polisi. Polisi goblok. Cek aing polisi beda solusi polisi beda eta teh beda tujuan kabeh Ini kieu ya Kang abi Kumaha euy? naroskeun heula ka guru, da saur guru abi mah polusi sareng berarti polisi eta teh benten. guruna guruan contoh ayeuna teh urang pepatah ka ente tapi urang pepatahanan ente tah eta teh guruna guruaneun cek aing polisi Sok we diburuhan 100.000 anu biasa neangan nu mecahkeun masalah mah disebut teh solusi. polisi sok lamun aya urusan naon di kampung ditang teh polisi sama punten cenah meresan Kapan supaya aya solusi. polisi padahal datang ge polisi teh desa Ente datang polusi. Ayo, polisi itu datang. Polisi Benar, datang, benar. polisi udah sesugan ayeuna di dinya nya kejadian di kampung di dieu datang ke polisi moal mungkin RT nu datang Supaya menang solusi kan. polisi Datangna polusi teh datangna Ayana polisi. Gitu. jadi mana ada polisi malah Malah ada solusi. jadi solusi Ya, polusi bakal kebul jangkar air. aing begitu mah kotor ya solusi mah kebul nah ya teh ke kebul teh kotor Nggak sesuai aing ngelehan solusi mah berarti popok oroknya. Ari orok geuningannya, orok penting benar. sok make solusi. Benar. Supaya teu modal teu ciri berantakan. Entah gitu. Nggak sekian banyak solusi mah Teu nyambung dina menta tulung imah aing rek dina dipindahkeun kana popok orok laut Kang, kapan gua apit tadi di pasihan solusi dikeum di balong supados teu kadangunan. Da akang ngabahas solusi jeung polisi. Da itu kapanan saur abi ge teu nyambung ari tina solusi kana polisi sok dapat batur ge atuh lieureun boro-boro urang mau ngobrol batur ge lieureun ngan ulah poho saberet lieur batur teh eta teh nu ngadengkeun bisa skep Kang, banyak polisi jadi solusi. Bisa polisi jadi solusi yang mecahkeun masalah. Jadi kapan cek saya oge tadi lamun urang di kampung aya hiji masalah yang Pak polisi boka desa supaya aya solusi. aya polisi kapan anu datang teh cik-cikan mobil tuing kata mobil polisi lain polisi bereskeun Kang, kapan dia dengikeun? Misalnya aing geus salah. Akang. Bobodohan. Ieu teh bobodohan. Misalkan aing bermasalah jeung Akang. Nepi ka rame, kapan laporan polisi. Supaya aya solusi, Kang. Polisi mah kapan dengekeun aing? Pan sok motor sawareh lo. Wah, tukang. Polisi nu datang teh tetaling polusi. Solusi. Ya kan sekolah di mana? iya mah karena iya nanti Jadi kieu beunang. sekolah juga namanya Datangna polisi teh arek mereskeun solusi gitu tah gitu. polusi Lain. Metana solusi polusi cek abi polusi ya cek aing polusi so datangna polisi teh erek ngabereskeun polusi Ya dagukeun Kang. Polusi mah kekebul. Polisi aparatur negara, solusi istilah Bahasa. Daur istilah. Oke, urang teh aya ngabahas istilah. Nah ngabahas teh atau polusi
Jadi solusi. ulah memperpanjang masalah. Jadi aing liur. Nah, Jadi istilah mah Aya oge Ini istilah apa nih? aya oge polisi jeung polusi. Tidak Jeung ada solusi. Istilah tidak ada. Oh, istilah eueuh. Tidak ada Istilah mah bukan Istilah aja. Mang aja. anak saha tah? Mang aja jadi Istilah tah Ah, mang eta aja. mang aja. Mang aja. da ieu mah mang ajaan itu tadi uing ieu abi Minta solusi. minta polisi. Eta polisi. Jadi Pak Polisi, abi nyuhunkeun bantosanana. Abi tadi kampung teh kagandengan kumaha aja. Gitu. Culik ganeng. Kayak teh bahasa teh menang negara. Bahasa teh menang negara kudu bener. Polusi, solusi, Polisi. polisi eta teh beda kabeh. Ya urang mah moal bantuan ka solusi. Moal minta bantuan ka solusi, ka polisi. Ka polisi. Eta bantuan oge anjing. Ngabereskeun Anjing polisi. ieu mah saha nu ngeueun. Polusi. Polusi. Ngabereskeun teh. Ieu polusi malen ku polisi. Kudu neangan solusi. Atuh ka pemadam bisa meureunnan pangnyeprotkeun. Eta mah keur kabakaran. Kebakaran. Lamun aya kabakaran di bawah di kota, di pasar, di mana kabakaran yang pemadam kebakaran. Ari nangan solusi mah kudu datang polisi. Tah, ieu mah kudu datang Polisi. polisi. Jadi bawa ke naik. Sok Ebot-ebot tuh akan. Cing, sok. sok bener abi. Cing sok ari anu gelo ayeuna saha? Teu aya Kang salaresna menu gelok mah. Nya. Anu upah minum bodoh permanen. Aya. Ieu Kang abi teh sakola teh luhur. Dugi kana eta kalapa. Abi mah ieu urangna balukan sok menang mana kalapa lamun eueuh balukangan. Bae igah kumaha pae. Kang, tadi mah abi ngabahas abi teh sakola teh luhur. Atuh pucuk kalapa lah bahas. Kalapa lamun eueuh balukangan pae. Pae. Itu keneh oge. Iya Kang. Berarti kudu angel kudu polisi. Polisi. Bener polisi. Iya bener. Polusi. Polisi. Polusi. Dikepret ya. Ayo tuh polusi. Solusi. Polisi. Urang makajeun pae patunyang-tunyang polisi. Sok mereskeun masalah mah polisi. Polisi urang ge tadi kitu. Ieu mah ngabahas kapan polisi jeung solusi mah kapan bahasa istilah. Lamun urang boga masalah aya Yang polisi Kang polisi. Dibereskeun deui. tah urang teu beberes jadi eueuh kang istilah eueuh da cek polisi oge urang bereskeun teu make istilah. Jung sing tanyakeun oge Caker gitu. sugan cek Pak polisi teh istilahna beres tuh eueuh istilah anu. Gesek-gesek mah bener lah ieu mah dalieur ieu. Nikah. Ieu Kang pengenkeun abi era sakola luhur nepi kana tangkal kalapa. Moang luhurna solusi jeung polisi teh beda. Tapi kalapa lamun eueuh balukangan modal. Tuh, udah anggar kadinya deui, pangar deui. Nyika beres nikah. Nikah mal beres deui, mah pipasiaeun. Ieu we Kang aya Hmm. nanya. Hmm. Abi nanyakeun heula ka guru. Sok tah gitu. Akang sok we ngimpi heula neangan Polisi. polisi. Tah abi ngabahas tentang solusi. Polusi. Ya jadi kenal. Jadi polusi. Polisi. Geus kan. Mal balik. Dipasiaeun teh. Hayu perebut polisi jeung polusi anjing.